Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang dina lawungan munggaran YouTube disarengan kusim kuring pun hin wahidah. Nanging sata acan dikawitan mangga kasaderek akang teteh sadayana anu teu acan subscribe tiasa nyabscribe saenggalna kalayan ngahurungkeun lonceng notifikasina disarengan ku ngabagikeun ieu link karerencangan saderek. Hatur nuhun kanu parantos nyabscribe oge ngahurungkeun lonceng sareng ngabagikeun linkna. Bismillahirrahmanirrahim. Dina lawungan munggaran ieu simkuring baris medar tur maluruh perkara resensi. Upama dina dunia atikan kurikulum 2013 resensi teh ayana dina pangajaran kelas 12. Tah, tinangtu nalika nguping kecap resensi tangtos urang sadaya aheng. Margi resensi teh lain pituin tina bahasa Sunda. Nah make kitu di mana atuh asalna resensi teh? Resensi teh asal kecap tina bahasa Walanda atanapi Belanda nyaeta resensi. Tah kecap resensi teh mangrupa asal kecap tina bahasa Latin oge nyaeta resensio, revidere sareng resenser. Naon ari resensio, revidere sareng resenser teh miboga harti nyaeta nyaritakeun deui atawa ngajen tur nimbang deui. Upama dipaluruh harti sanyana tina wangenan resensi teh nyaeta kagiatan meunteun atawa ngajen hiji karya kayaning buku, film, atawa pintonan seni anu tujuana pikeun mere informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan sarta kahengkeran atawa kakurangan karya keur nu lalajo atawa apresiator. Eta wangenan resensi teh dicandak tina buku rancage diajar bahasa Sunda kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Tah, upama cek simkuring mah resensi oge bisa disebutkeun hiji kagiatan ngapresiasi karya dina bentuk tulisan anu isina teh nyaeta ngeunaan HD gorengna hiji karya. Kitunya gampil pisannya resensi teh bisa disebutkeun oge hiji kagiatan ngapresiasi karya dina bentuk tulisan anu eusina tulisan eta teh nyaeta ngeunaan HD gorengna hiji karya. Upama buku berarti HD gorengna eusi buku. Upama film berarti HD gorengna eusi film. Upama pertunjukan atau karya seni berarti ngeunaan HD gorengna pertunjukan eta seni. Gitu. Saterasna tujuan tina resensi. Tadi parantos diuningakeun nya, tujuan resensi teh nyaeta diantarana nepikeun informasi. Tapi upama ditilik leuwih teleb, tujuan resensi teh bisa oge pikeun mikanyaho ngeunaan HD gorengna hiji karya keur apresiator. Jadi urang di dia bisa nepikeun kana perkara HD gorengna karya keur engke nu maca atawa nu lalajo. Saterasna aya oge pikeun sarana nepikeun kritik tur saran kana hiji karya. Di dia bisa ngagunakeun resensi upama urang hayang ngeritik atawa mere saran kana hiji karya. Satuluina urang bisa ngajen kualitas hiji karya. Naon ngajen teh meunteun kana kualitas hiji karya. Nah ieu hiji karya ieu teh kualitasna nepikeun ka mana? Contoh buku. Kualitas buku ieu teh nepikeun ka mana upama ditepikeun di kalangan SMA. Kualitas hiji buku ieu teh nepikeun ka mana upama ditepikeun di kalangan SMA. Saperti kitu. Satuluina tujuan resensi teh nyaeta mere gambaran ka apresiator ngeunaan hiji karya. Nah mere gambaran tenang tuh lantaran di dia urang ngadeskripsikeun hiji karya ngeunaan tungtungna tadi ngeunaan HD gorengna.
hiji karya oge dicaritakeun kalayan sagemblengna. Tangtu urang nyaho jadi kana gambaran hiji karya. Satuluina tujuan resensi teh nyaeta mikaweruh kasang tukang gumelarna hiji karya. Nah, make kitu lantaran ngaliwatan resensi urang jadinya ho kasang tukang atau latar belakang munculna ieu karya. Kitu. Kahartosnya salajengna aya wanda resensi. Wanda resensi teh kabagi jadi 3 bagian. Anu kahiji resensi informatif. Ari resensi informatif teh naon? Resensi informatif nyaeta resensi anu ditepikeun sacara umum jeung singget tina sagemblengna hiji karya. Jadi ku urang dicaritakeun ieu sacara umum tapi singket tina sagemblengna hiji karya. Ku urang dibaca heula sadayana hiji karya teh tuluy ku urang dirangkum tah secara umum tapi nangan dituliskeunana kalayan singget katepikeun sagala rupana kalayan sagemblengna tina hiji karya. Itunya. Anu kadua resensi deskriptif. Resensi deskriptif anu kumaha? Resensi anu medar unggal bab atawa eusi buku kalawan wincik. Kumaha ari wincik teh? Wincik teh rinci. Jadi upama tadi mah dicaritakeun anak secara singget, ari ayeuna mah diwincik hiji-hiji per bab. Contoh tina buku ngaresensi buku, oh bab hiji mah nyaritakeun ngeunaan naon, anu jeung anu. Diwinci dicaritakeun per bab dicaritakeun siga kitu. Salajengna aya resensi kritis. Kumaha ari resensi kritis? Tah, ari resensi kritis mah nyaeta anu medar tur wincikan buku nana teh kalawan ngagunakeun metodologi ilmu pangaweruh anu tangtu ilaharna objektif jeung kritis. Eta. Jadi urang teh ngritisi hiji karya, ngaresensi hiji karya kalayan dumasar kana teori-teori nu tangtu. Urang dikritis ieu hiji karya teh, tapi urang berlandaskan atanapi dumasar kana teori. Teori saha? Misalkan teori Yosef Iskandar. Nemutkeun teori Yosef Iskandar nilik tina bacaan buku anu kusim kuring bade di resensi mah nyaeta nya kitu eta kritis mah nyaeta urang kudu apal dasar-dasarna kana teori henteu meunang ayeuna urang nyaritakeun dumasar kana pamikiran urang. Nah make kitu urang can jadi sasaha sigah kitu. Salajengna nembe tos dipurak pesek ngeunaan wanda resensi. Salajengna urang kana struktur resensi. Nu kumaha ari struktur resensi teh? Pamanilik tina buku rancage diajar bahasa Sunda mah aya Hidup Tiasa Muka Kaca 48. Aya struktur resensi. Struktur resensi anu kahiji aya urang dipesek identitas karya. Dina struktur resensi wajib urang mesek ngeunaan identitas karya. Identitas karya teh nu kumaha? Biasana dina identitas karya teh aya judul, upama film berarti judul film, upama buku berarti judul buku. Aya sutradara atau produser atau tahun dirilis atau ngaran aktor atau aktris upama dina film. Upama dina buku mah berarti judul buku, karangan saha, satuluina aya penerbitna saha gitu. Pamedal saha, teras jumlah kaca atau lembar tina buku sabaraha lembar. Eta identitas karya. Nu kadua ringkesan carita. Ringkesan carita nu kumaha? Ringkesan carita mah sarua jeung sinopsis gambaran tina eusi buku atawa tina eusi karya anu ku urang dibaca. Upama buku gambarkeun tah carita buku anu ku urang dibaca. Upama film gambarkeun, guluyurkeun naon film anu ku urang ditonton.
upama pedaran seni, pintonan seni berarti digambarkeun deui dina bentuk tulisan ngeunaan pintonan seni anu parantos ditongton ku urang. Ringkesan caritanana wae atawa bagian ieu teh nyaeta eusina ngeunaan nembrakeun isi hiji karya gitulah nya ringkesan carita. Nu katilu aya tilikan eusi. Nah, ieu mah nu paling penting. Tilikan eusi mah nyaeta sawangan kana eusi karya. Nulis resensi kudu ngagambarkeun kapunjulan atawa kaonjolan atawa kaunggulan dina eusi karya. Dina eusi mah biasana ditepikeun ngeunaan hade gorengna hiji karya. Kukituna dina bagian ieu teh kudu pisan dipedar ngeunaan kagorenganana, kritikna, jeung sarana sigah kitu. Nu terakhir nu pamungkas nyaeta aya panutup. Bagian ieu mah eusina teh ngeunaan kacindekan atawa kasimpulan tina eusi resensi urang. Biasana mah ditepikeun oge harepan-harepan anu nulis resensi urang, misalkan anu nulisna kana karya anu diresensina, kana naon, kana karya buku, kana karya anu bieu geus dibaca, dituliskeun ku urang harepan-harepanna sapertos kitu. Salajengna aya kumaha prak-prakan ngaresensi. Kumaha prak-prakan ngaresensi teh? Muka hiji urang kudu maca heula buku anu rek diresensi. Sanggeus milihan bukuna dibaca ku urang bukuna. Sanggeus kitu nu kadua kudu neangan kahengkeran atawa kakurangan jeung kaonjoyan atawa kaunggulan tina hiji karya anu geus dibaca ku urang atawa geus ditonton ku urang. Nu katilu kudu bisa naliti atawa taliti kana eusi bahasana. Nu kaopat pola nulisna kudu ngeunaheun. Anu kalima kudu nitenan ilustrasi jeung tata artistikna. Kaopat kudu mere gambaran jumlah kaca jeung hargana sabaraha upama buku nya. Nu kalima kudu mere ajen atawa peunteun atawa penilaian anu objektif, pandangan anu objektif, teu meunang subjektif kumaha urang, teu meunang nu mawi tadi aya resensi kritis. Salajengna aya sistematika karangan resensi. Ieu nu paling penting hidup dina rek ngalaksanakeun kagiatan ngaresensi hiji karya, boh eta buku, film atawa pintonan seni, kudu apal kana sistematika. Nah, naon wae sistematikana? Muka hiji urang kudu nyieun judul resensi. Nah, judulna kudu apal, tuliskeun. Nu kadua kudu apal kana identitas karya. Nah, tadinya parantos dijelaskeun identitas karyana kudu apal, catetkeun, tuliskeun barenya Nu katilu ringkesan eusi karya kudu digambarkeun ringkesan eusi karya teh sapertos kumaha, ulah nepikeun ka engke apresiator bingung nalika maca ringkesan eusi karya. Nu kaopat kapangarangan atawa kaaktoran kudu dituliskeun. Kapangarangan ya nu ngarang buku, kaaktoran berarti tina film atawa dina karya seni eta disebutna kaaktoran. Satuluina aya kaunggulan jeung kahengkeran. Ieu wajib poin penting tina resensi mah nyaeta ngeunaan kaunggulan atawa kaonjoyan disebutna dina basa Sunda mah, jeung kahengkeran atawa kakurangan hiji karya. Sok tataan naon ieu karya ieu teh, kaunggulanana, kaonjoyanana hiji, 2, 3, 4 tuliskeun. Kahengkeranana hiji, 2, 3, 4 jeung saterusna tuliskeun. Nu pamungkas nyaeta aya hidup wajib nuliskeun kasimpulan. Tina resensina eta dituliskeun kasimpulanna naon-naon wae. Sapertos kitu. Salajengna nyaeta upama aya patarosan sapertos kitu. Di mananya urang manggihan resensi atau karya-karya resensi zaman kiwari mah tangtu rea pisan utama nama dina internet, media sosial internet ieu bakal seueur pisan karya-karya resensi sapertos kitu. Tah saderek sadayana kisim kuring ngeunaan resensi mah
Dugikan ka dieu heula. Mudah-mudahan lawungan munggaran ieu maparin manfaat anu mangrewu-rewu, manfaat kanggo saderek sadayana utamina ngeunaan resensi, khusus nama kanggo murid SIM kuring anu ayeuna nuju kakeunaan katarajang ku corona pandemi COVID-19 nu ngudukeun urang ngalaksanakeun kagiatan diajar ngajar teh ku cara pembelajaran jarak jauh atau napi PJJ teh ya. Mangga ku hideuk tengetan ieu materi resensi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.